na ilmu tasawuf nu diruhan ku thariqah eta dibagi alam teh aya alamul amri aya alamul khalqi sakumaha dina Al-Qur'anul Karim. Jadi urang endek nyulusup ibadah ka Allah supaya rasa urang pindah atuh kudu dikanyahokeun heula jang pamindahanana. Urang di zohir bae di Tangerang pindah ka Bandung. Eta zohir pindah urang teh ti Tangerang ka Bandung. Kudu jelas dek di mana urang pindahna di Bandung teh. Apakah di perumahan, apakah meuli tanah kapling dibangun ku urang atau di pakampungan. Supaya urang jelas pindahna teh ti Tangerang ka Bandungcle di ditu. Karak urang boga rasa, oh di Bandung teh tiris, ngan aya boga hutang mah hareudang bae. Kitu kewe urang ibadah ka Gusti Allah. Urang teh kuari ibadah zahir syariat ngaranna endek datang ka hakikat eta melalui thariqah. Kudu jelas heula pamindahanana. Jadi kudunya ho alam, mana alam amri, mana alam khalqi. Engke di alam-alam hiji-hijina teh aya naon supaya urang pindahna jelas. Bukan kaharti. Geus lamun para aulia Allah bisa hiber kuari misalna ka Syria perkumpulan para nujaba atawa asoib di Mesir perkumpulan para asoib atawa di Yaman para nukoba. Kumpulah rijalul gaib. Kemudian menuju ke Lubnan dipimpin ku seorang kutub moal nyalahan. Geus sepanjang masa dunia kewalian kitu bae. Ialah kutubna teh terketahui ku para aulia Allah saha nu jadi kutubul aulia saat ieu. Saha nu jadi pemimpin para wali saat ieu terketahui. Aya engke kitu kartu namana. Dikaluarkeun ke ku Jokowi kartu namana. Balik deui ka alam nembrak lah tuh kos kitu bah. Lumantak aya nu ndeu kumpulan di berbagai thariqah yu urang kumpul thariqah mah teu kudu musyawarah jeung para seton. Lantarannya nama secara gaib geus perkumpulanana leuwih kokoh tibatan zahir. Hanya atuh lantaran tama perkumpulan gaib urang mah can datang ka dinya atuh teh nyaho. Mantak imah pengetahuan behelanan. Aya seperti itu nunggu instruksi ti pemimpin. Lamun pemimpin Islam secara zahir khalifah, selesai geus teh aya ku ari khalifah. Pemimpin batin sepanjang masa dipimpin ku kutub. Dimimitian ku rijalul gaib. Rijalul gaib mulai pengangkatan wali Allah. Abdal naik terus, nukoba naik nujaba, naik uropa, naik asoib, gitulah. Naik engke kana mukhtar, naik deui kana imamani aktob kakaran. Kutub eta didampingi ku dua imam ngaranna. Jadi berarti perwakilanana imamani. Nu sabelah ngurusan masyrik, nu sabelah ngurusan maghrib. Nah, didinya boga anak dua deui ngaranna Mukhtar, wali Mukhtar 3. Ieu adalah jang konsolidasi tentang keberadaan nyanalah humas.
ingat di kecamatan humas ge. Mulai langsung ka wali autad, opat wali autad ya. Untuk belahan opat jihad, yamin, shimal, masyrik, maghrib. Kemudian naik deui ka abdal 7. Lantaran ieu dunia teh 7 lapis, hari ge 7, maka segala rupa ge teu kurang ti 7. Ialah para wali abdal. Jadi geus rapi, birokrasi teh geus rapi. Jadi teu melalui KPK deui. Lantaran KPK mah kos kitu kaayaanana, maka pemilihan wali mah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sogok menyogok. Lamun bisa disogok Habib Rozak nyogok make Vespa butut. Iya, teu bisa nyogok, geus teu bisa. Wali mah, kulantaran Habib Rozak hayang jadi wali teu bisa nyogok, nyana nu disogok. Gitulah dunia kewalian. Sulit urang mun nyaritakeun dunia kewalian, ieu mah sakadar babna we keur carita alam. Asalnya hobae. Jasa najan dipetak-petakeun ge ente mah teu nya hobae. Ieu asalnya hobae horeng kos kitu wali teh. Mantak sing hade besi di lembur urang anu leungit berarti diangkat jadi wali. Ya teh lawe wali Wali Rijalul Gaib kan leungit eueuh. Besi di lembur ente leungit aya nu leungit. Ternyata pamajikan. Leungit. Atuh teh wali diangkat jadi wali bocah codot. Wali. Kula boga ibu kula boga abah ngaranna Jahian. Ki Jahian teh keturunanana keturunan Banten kene. Jadi kacaritakeun apa Ki Jahian mah tuh geus terus apa teh kudu dicaritakeun leungit bae datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna. Nah, di Jawa Tengah berbarengan jeung eta aya deui nu leungit kiai boga santri biasa. Leungit teu puguh kuburadana di mana. Kos gitulah ente berani leungit los. Los ente ngaleungit sorangan. Tuh nu ngangkat los. Rijalul Gaib. Sekali-sekali engke nembongan ka anak incuna. Besi engke kapanggih di Cirebon, besi kapanggih engke di Ampel, besi kapanggih di mana bae, cirina kieu ye. Dina dadana aya ieuan, telapak ngartina ieu, dina ieu kieu. Geus lamun aya, oh eta lah Jahian. Oh, kos gitulah sekilas moal kuat urang mah. Sebab nyaah ka pamajikan. Teu cukup hiji pamajikan. Nyaah ka anak, nyaah ka sawah, nyaah ka anu. Wow, basi keneh di jero hate reke pusalian Allah moal diangkat jadi Rijalul Gaib. Kudu nu geus plong nanaonan nu aya ngan Allah. Tapi diangkat Rijalul Gaib aya nu teu leungit aya. Aya nu teu leungit biasa bae biasa eta mah hanya sebagian-sebagian jadi leungit. Gaib eta aya nu gaib zahir jeung batin. Oh, aya nu gaib zahir batin doang, gaib tina dunia. Aya ngan Allah jelema aya biasa. Terus diangkat naik tergantung kumaha kecerdasannya dalam mengarungi alamna. Iyalah kurang dek jaritakeun alam kewalian. Al-maf'ul min ajli al-maf'ul min ajli huwal musamma inda supya bi'alamil hikmah. Eta nusok dingaranan ku ahli supi alam hikmah wa huwa alamul asbab wal ilal. Eta ngaranna alam asbab alam ilal. Bikhilafi alamil kudrot, perbeda jeung alam kudrot. Painau alamul ibroz wal izhar. Eta mah ngaranna alam ibroz jeung alam izhar. Geus pa alamul kudrot huwa alamul amri, wa alamul hikmah huwa alamul khalqi. Masyaallah. Jadi alam teh aya alam kudrot, alam amri, aya alam hikmah, alam khalqi. Alam khalqi teh ngan opat anasirul arba'ah, unsur kolab ngaranna.
jadi urang lamun nyaritakeun latifatul qalbi latifatul latifatul sir latifatul qapi latifatul sir latifatul qapi latifatul nafsi latifatul kitu kolab teh anasirul arba'ah iyalah ngaranna latifatul kolab. Nah alam ieu terbuat tina unsur nu opat. Hiji unsurul ma'i, dua unsurul hawa, tilu unsurun nar, opat unsurul ardi. Ieu tercipta manusia teh sakitu. Jadi lamun eueuh nu hiji paeh jelema teh. Opat unsur urang diciptakeun teh. Ai sakabehna mangke lain opat mun dirinci mah ku urang teh. Lamun dirinci mangke lain opat aya 10 bakalna. Ngan ieu diijmalkeun cuman opat. Ngan ke ngabogaan be puru. Urang mas aya di alam khalqi mah kieu bae hirup teh. Ngabutuhkeun sandang jeung pangan. Sebab urang dibuat tidak unsur nu opat. Kadang butuh cai jang minum, kadang butuh dahar jang awak, kadang butuh taneuh, kadang buku hawa. Hawa bae urang paeh. Tiris terlalu tiris, papanas paeh. Geus kitulah, ieulah urang ngabutuhkeun nu opat urang teh eta. Nah, nu opat ieulah nu diurusan ku urang. Alam nu eta teh alam kholqi ngaranna. Nah ieu diurus urang supaya urang teh teu ngabutuhkeun di alam kholqi ka alam eta. Nembus urang ka alamul amri. Reged dina alamul amri etalah anu berat. Di alamul amri teh alam anu gaib nu aya di awak urang timimiti latifatul qalbi teh aya di bawah susu di dieu ayana. Nah eta teh nafsul lawamah irreged ieulah di alam amri laum hawa makru al ujbu al gibahariya azulmu al kizbu al goplah etalah panyakit urang dek nembus ke alam nu eta supaya bisa hiber kudu dileungitkeun lah eta. Dumantak sahapi jelema eunana nu neuk jadi wali. Ya teu menang salah saeutik aju marah bae, teu menang salah saeutik aju nyacat bae. Teu menang salah saeutik aju hayang bae. Deuleu mio hayang. Deuleu motor nu anyar teh naon kara Bib? Tuh, yang maha naon kara? Oh. Hayang malah dihayal-hayal. Atuh ngabageun bal bisa hiber. Bisa hiber ku motor. Aduh, dulu inopa hayang. Aduh, eta nu ngaganggu ka urang teh tah. Set, nu ngaganggu deui dina latifatul nafsi, nafsul ammaratu bisu. Al bukhlu bodoh koret eta gaganggu koret teh moal bisa hiber urang lamun koret. Al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibu al bukhlu al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru asyahwat al godob. Eta anu ngaganggu ka urang. Satungtung eta aya di diri urang moal bisa hiber. Dina bisa hiberna katembak. Ayo carita doang. Saya atuh kumaha deui. Bo masyaallah. Dimulaian ku urang nata awak urang ku latifatul ruh, latifatur ruh. Jadi ayana nafsul mulhamah as-sakhwah al-qanaah al-hilmu at-tawadu at-tobat as-sabru at-tahammul naik urang ka dieu ta latifatul sir di dieu ayana latifatul sir eta adalah nafsul mutmainnah al-jud at-tawakkul al-ibadah as-syukru ar-ridha al-khasyah mulai ditata awak urang. Jadi orang lamun ngadenge kos gitu mah hese atupan mulaina hiji-hiji.
Ari endek mah mulai ku ari tinggalkeun heula pamajikan. Aduh teu kuat cenah. Pugu 3 poe ge teu kapanggih puyeng. Wah jadi wali paling ge wali mujbir sia atuh. Masa sih kiai kudu kitu pan Kangjeng Nabi ge apa ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi dicabok sih heula ku aing. Itu memang Kangjeng Nabi teh hayang sorangan dan teh Kangjeng Nabi perintah Gusti. Ye, ayo urang pandek nikah ge make hitung-hitungan kadukun sagala pan. Ngaran akur henteu. Ngaran akur henteu. Oh, atuh gedean pamajikan eleh jauh ka jadi wali ku situ, Bang. Ya hidup jadi wali mah pokona mah bogoh kawin, geus teu bogoh ge hayang kawin bae geus pokona mah. Deuk beurang deuk peuting ulah nyaritakeun jam sabaraha bila perlu jam 2 nikahna. Jeung 2 peuting. Nu hadirna kuntilanak melulu. Tah ieu ya cerita alam emang kumaha gitu jadi orang teh ndek hiber ya cerita hiber baheulanan ya emang orang Indonesia meresep ka hiberan gitu pan eta teh panyakit nu ngaberatkeun dana dileungitkeun masyaallah mulai ku ari ti dieu latifatul khoppi nafsul mardiyah Husnul khuluq tarku masyi wallah al-lutfu terus ditata ke orang mulai melalui keyakinan radiyah ieu nafsul kamilah ilmu yakin orang ngaji heula di pondok pesantren 15 tahun 20 tahun karakna kuari datang orang ti ilmu yakin ka ainul yakin ti ainul yakin geus kagambar datanglah orang ke hakul yakin datang geus mulai tidinya rada engket-engket urang teh digambar ieu urang kita ieu urang ieu ilmu Allah mulai set ngurung urang terus ngurung urang terus ieu ilmu Allah ieu sama Allah ya gitu naon karena ilmu Allah sama Allah terus kakurung urang jadi urang hirup di mana bae ge kakurung ku ilmu Allah eta di kitu-kitu ge lamun ku urang teu ditata mah poho deui rasa maksudnya pindahkeun rasa ti alam khalqi ka alam amri supaya urang mun beunta nu kadeula Allah mun aya suara nu kadenge Allah lamun urang hayang ngahirup udara nu kahirup ku urang teh Allah urang kumaha bae Allah rarasaan eta teh digambar urang seakan-akan tek titik tidinya ya aya ilmu Allah jadi urang teh ieu teh aya di jero ilmu Allah seakan-akan kos kieu urang teh asuplah ka laut teh lamun urang di jero laut ka hareup ka tukang ka sisi ieu ka luhur ka handap cai kabeh urang teh ieu teh kakerem ku ilmu Allah jadi kahareup ilmu ka tukang ilmu ka gigir ilmu ka sisi ka luhur ilmu ka handap ilmu supaya pindah rarasaan urang teh nu mantak lamun dipaksakeun kos kitu teh jadi edan dak loba jelema nu teu mondok norekat edan ulah wani-wani ente norek bakal edan kajen kumaha teu meunang manggih awewe ditumpakan edan ye manya torekat kos kitu tasbih bae di bang baluhkeun ka dieu. Masalah jelema ilallah. Nya torekat kos kitu. Dipaksakeun. Teu meujeuh lah nyana dipaksakeun. Jai torekat mah ieu zahirna bersyariat ngan di jero syariat aya thariqah. Mulailah syariat eta teh diisian ku thariqah, salat di thariqahan, puasa di thariqahan, zakat di thariqahan, haji di thariqahan. Kemudian nah eta teh syariat eta dibungkus diisian. Syariat teh bungkus eusina thariqah untuk menuju hakikat. Jadi lamun aya nu ngomong kieu, oh itu pokona mah geus datang ka hakikat teu kudu salat, mending digantung teh jelema. Digantung geus datang ke hakikat mah pamajikan enggak tuh pokoknya mah 5 genep masalah ieu belum nih jelema belum geus datang ke hakikat mah deuk dahar bae ye asli mah kudu dibabeteun ieu mah jelema ye terus kita mah teh syariat ditata syariat teh ku akhlak
takhallaqu bi akhlaqillah. Ditata di jerona mungkus thariqah supaya ikhlas ka Allah. Hese bae mantep kudu boga guru mursyid nu nuduhkeun. Dek mindahkeun ti alam syariat ka alam thariqah menuju alam hakikat. Iyalah alam-alam ieu dicaritakeun ye ku Ki Musonib. Jadi melalui maf'ul min ajli pengenalan tentang alam. Sebab urang kuari bersyariat. Lamun urang naik dina thariqah, datanglah urang ka hakikat arif billah ngaranna. Halatun iza wasalal abdu sumya arifan billah, rarasaan lain deui. Pindah urang alam kadinya, pindah alam, pindah rasa. Urang ge perpindahan rasa eta teh kan seukur dongeng-dongeng doang. Urang mapan kuari ye rasa kieu-kieu bae, tapi kan wali mah lain. Geus jana mah teu eureun-eureun lantaran jeung Gusti Allah rarasaanana moal daek eureun neukna marentahkeun bae ka batur kana kahadean, neukna ngalarang bae kana muka munkaratan. Jadi otomatis amar ma'ruf nahi munkar teh ya otomatis aya di dirina sebab eta nu diparentahkeun ku Gusti Allah sementara nyana asa bareng jeung Allah moal eureun-eureun nya nama amar ma'ruf nahi munkar kapanggih jeung saha bae. Tah nu mantak lamun jelema kakarak datang ka syariat doang dikhawatirkeun bergaul jeung jelema. Tapi lamun jelema geus datang ka hakikat moal aya khawatir. Sebab lamun jelema kakarak datang ka syariat doang, kakarak datang ka alamul khalqi. Nu mantak guru ye ngakhawatirkeun sing hade ulah bergaul jeung lurah. Sing hade ulah bergaul jeung camat jeung bupati, sing hade jeung nu sugih, masih sing hadean lantaran nyanana akur alamna jeung si eta. Ya watir geus guru ge nepak kade ulah sok babarengan jeung si eta. Ulah jeung pamarentah ulah khawatir guru teh sebab gurunya ulun ieu budak ayana di alam khalqi sementara kabeh ge aya di alam khalqi. Mulai kuari nyana dakwah dibere duit baik alamna akur kapan alam khalqi mulai dakwahna dulur mun eueuh camat nepi kumaha nya dulurnya camat mah aya bener patut dibanggakeun camat urang mah ayeuna lantaran beus sedekahna karasa ku kula cek masyarakat sia nu ngarasakeun aing aya di alam khalqi mah sing hade babarengan jeung di organisasi papada alam khalqi moal beres kejebur sia. Nyana aya di alam khalqi babarengan jeung bupati ti kejebur 100% ti kejebur. Nyana babarengan jeung kitu ahli partai di kejebur. Malah mah ahli partai mah ngan sakadati soledat nyana mah ti kejebur boleset gaguling. Terus naon deui? Ieu mah ketiban tangga. Hancur. Itu mah emang duniana. Kiai mah pan lain duniana. Nah, jatuh ketiban tahu enggak? Ieu teh khawatir sesama dina alam khalqi mah. Tapi lamun geus kageser nya ka alam amri, trak bareng jeung lurah. Ayo barengan jeung lurah. Lah, salat sia. Salat. Terus salat peprek sok wae. Bi cok lurah kitu. Ayo bar salat. Salat awas ya wae. Cok lurah ieu mah mung babarengan lah jeung jana mah bualak nya mah. Lolos ya daek hayu teu daek geus. Bareng nya jeung bupati. Bupati sia ka dieu. Duit teh sabar duit ka dieu kan. Jeung bupati kata sia sebab nyana geus aya di alam amri. Babarengan jeung Gusti Allah. Geus lain di alam khalqi. Ketika neuleuh duit jatuh hayang aing mah sebab aing mah bareng jeung nu bogana. Tah mulai tak kurang rada nyai-nyayan jijah heueuh nya. Tuh. Geus saya kan. Loh, bupati bawa mobil. Mobil kos kitu. Buruk maing mah tuh. Deuleu, aing mah teu hayang aing mah kos kitu mah. Teu kabitaeun. Mere bupati teh ieu dukung kaula, ieu mobil jauh bego sia. Minta didukung ka aing ku mobil. Emang aing butuh ka mobil sia? Henteu aing mah butuh ge sia supaya bener. Lakukan jeung laksanakeun sesuai jeung aturanana si jujur si adil tolol meureun sia. Teu serempak. Sebab geus lain alam.
ka duit geus jariji, ka kendaraan geus jariji. Sekalipun nyana ujung presiden moal selempang. Sebab nyana geus aya di alam eta. Tuh, urang aduh, cek urang teh kok Gus Dur kitu amatnya. Kok bisa jadi pemerintah kok babarengan. Cek Gus Dur atuh sia kunaon ngakhawatirkeun ka aing atuh urusan bae sia. Kunaon ngakhawatir ka aing, aing mah geus lain dirarasaan. Ye, ai sia nu mantak kos kitu mah jaradilah raja. Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja, bari jadi wali. Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja, bari jadi wali. Tuh, kemudian gitu atuh Sunan Ampel, Sunan Rohmat jadi raja, jadi wali. Ente mah nyata jadi raja, nyata jadi wali. Riweuh ente mah geus pokona mah. Alam nabi. Nu batak lamun urang dek dakwah pindahkeun heula alamna ka dinya. Lamun encan pindah atuh eta teh sering dibuleudan bener kan Pod? Nu mana ieu? Di dia barada kebal, di dia masa kedeung, di dia masal datang bae jar teu perlu ceramah nu penting amplop bae goblok. Alamna teu pindah. Alamna teu pindah. Lamun pindah alamna teu selempang. Dek babarengan jeung sa? Jeung encek, dek babarengan jeung susah. Jeung ahli munkarat, dek babarengan. Nu mantak wali kadang-kadang bareng jeung tukang main gaple nya. Aju nyana main gaple, eleh deui main gaplena sial. Tawali eta kos gitu. Henteu maksudeun sebab dek naklukkeun jelema. Bae soal ieu tukang main judi ku aing dek diajak ka Allah coba kumaha. Ya otomatis kudu main heula kan. Kudu main heula nya na. Kebal-kebal beuleum ya ku aing mah. Kenapa dibeuleum? Besok beli lagi kita. Geus bae kos kitu. Tah wali. Mantak dek be Sunan Kalijaga nyeun wayang. Geus cain alam, nyin wayangna henteu kudu diundang kemudian dibere duit maka sasajen segala rupa. Urang maka karak mamaca bae henteu dibere bakakak eureun mamacana. Tolol nu dibacana anti dunia nu macana kakerawas kana dunia. Alam. Nah ieu keur carita alam. Jadi nu patut jeung nu wajib dakwah teh jelema nu ngegas-ngegeser alamna. Mun geus kageser alamna geus teu ngalirik kada dunia. Teu ngalirik kana makhluk. Hiji we Allah sebab nyana keur babarengan jeung Allah. Teu sempang. Geus jana mah lain di hati, lain di wajah, lain di sungut. Lebab nyana keur asa bareng jeung Gusti Allah bae. Ieulah nyaritakeun tentang alam. Nyana tapa heula deuk dakwah teh. Tapa heula Imam Ghazali tapa 13 tahun. Kakarak balik deui ka umat. Dah didinya lah kakarak ke dakwah. Baheula cek Imam Ghazali be ketika diomong ku batur Hujatul Islam dibuya-buya asana irung bekah cek jana. Cek Imam Ghazali tapi ketika geus aya di alam ieu anu nyebutkeun buya, nyebutkeun kiai, nyebutkeun Hujatul Islam eta teh geus teu kadenge ku aing teh. Hiji bae aing teh ngajak manusia akur jeung Kangjeng Nabi. Pokona mah amr ma'ruf nahi munkar. Nyawa tarohanana matak diseret dibanting dikumaha bae hiji Allah jeung teuing pahege ngan ke sabada aing maot deleukeun nu arar Islam deleukeun nu arar iman. Kitulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah ieulah deuk mindahkeun rasa urang mah kakarak pindah ti teu bisa maca ka bisa zahir keneh ti bisa kana lancar. Kuari tadina teu bisa rukun wudu jadi bisa jang ngaji. Eta mah alam khalqi keneh, zahir-zahir keneh. Kemudian ayeuna mah teu bisa rukun wudu, rukun salat jadi bisa. Eta kan perpindahan karasa ku urang. Nah, eta mah boga rasa teh ti bodoh ka pinter. Eta boga rasa keneh urang ge ngan tetep alamul amri, alamul khalqi keneh. Waya dahar, butuh dahar, waya nginum. Kuari deuk disampaikeun ka batur. Urangna aya dina alam khalqi keneh. Di soledatna babari jasa sebab sarua alamna ketika sarua alamna geus we sing hade cak guru geus leuwih hati-hati ulah sok babarengan jeung pamarentahnya ulah tapi lamun guruna geus jauhan si ieu mah alamna geus beda geus we moal khawatir aya nu ngomong ge misalna aya nu ngomong itu kumaha mama si itu mah kok kitu bae ulah mikiran si itu sia bae. Kajian si itu mah emang kuari ke kuaing geus dilepaseun kamari karena kebulu centong kuari mah geus rapet. Buluna
kamari mah bulu jarum kuari geus kamari bulu centong kuari mah geus pepek sia mah teh nyaho jetilok nya kondon leumanu pun baheula ai bapak baheula tuh asal kaleuweung bae aya manuk mawa eta naon ngaranna jukut pen dulu mantas boncit eta kos kitu terus endoga di deuleu asal saminggu di endogna aya 5 di deuleu deui keur ngerem di deuleu deui geus naon ngaranna itu geus keluar netes geus bulu jarum bulu centong sakedeung deui hiber nya kitu baru geus pepak hiber kabeh nu menang kabeh taye dunia kewalian ya kau gitu kajen si itu ulah mikiran si eta si keur bulu jarum siapa bae sok ngomong kunaon si mama itu nyaritakeun si eta sia bae nu bener si ade ulah sok jeung lurah ulah sok jabat dan sok pemerintah ulah si ade sia bae ulah pikiran anu itu mah dididik ku ari geus bulu jarum bulu centong ku ari geus pepak hiber nya na kakalayangan jeung pemerintah jeung pedagang jeung naon aya mama itu si ade ulah mikiran si eta emang eta mah keur dilepaskeun moal khawatir lantaran geus buluna bulu pepeknya na geus aya di alam amri masya Allah namantak lamun eueuh nu kitu di nagara acak-acakan kejeun kumaha ge nah di perpolitikan kudu aya nu nyelap para wali Allah hiji mah di perekonomian kudu anu nyelap di dinya wali Allah hiji mah di perbudayaan kudu anu nyelap wali Allah urang mah teu nyaho saha teh aya utusan-utusan jadi atur teh jadi di dunia kos kieu teh tak urang mun nyaritakeun dunia kewalian kos dunia maya waduh dibuka ku urang HP trek mantep jasa biwirna beureum mah teh budak urang mana ieu waduh mulai ke dunia maya dunia gaib dunia hayal asa jadi raja sorangan bae ternyata orang hutang gede menya raja gede hutang kos gitulah itu dah kewalian jadi orang teh lamun asup ka dunia eta asa ngimpi asa iya asa teu asanya asa tapi kan jelas aya alamul khalqi aya alamul nah untuk pengetahuan pertama bahwa dunia teh aya dua dunia alamul khalqi aya alamul amri ti alamul khalqi endek asup ka alamil khamri alamil amri kudu dikajahokeun heula deuk ka mana urang deuk kumaha urang engke jadina kumaha nah di dieu lah kudu aya penuntun sakumaha urang deuk pindah ka ditu kudu aya jelas pamindahanana kitulah carita al-maf'ulu min ajli nangke kakarak dicaritakeun nu sabenerna wallahu a'lam bissawab.